Jadi nu gelo asal inung bapak, arek nu gelo nu stres naon. Inung bapana asal Islam, suatu saat bakal ka surga tanpa kudu salat. Ngeunahnya. Nu gelo mah teu kudu masak teh. Lain teh hayang gelo teh horeang papana sanana. Kade. Kapan sekali nyium teh kudu apal, ganjaran teh meh sumbangan. Pan 70. Sekali ngecrok kan. Komo 2 kali ngecrok. 140. 3 kali 210. Dosa teh murah 210. Komo minum. Balik tidak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, naon mah? Ngaji itu bapak pan jadwal musuh bapak. Lain beda ya ustad ngomong rada bener oke nyaki galak udah naon. Pak ieu dina ieu sekali nyium teh 70 dosa murah. Cek sal nya ngomong we yang nyium ka aing. Oh ieu atuh langsung oh langsung lagi. Kade lamun jelema curiga ka pamajikan teh capek teh. Laras teh. Da lamun ngabohong mereka pasti bakal kapan beda ngolemarna teh. Da sok aya nu kisah kita, yo aing teh bela-belaan jeung mana teh 6 juta gaji teh. Aing mau dibikeun ka maneh 5 juta, urang mah ku 1 juta bega sagala rupa. Da beak duit teh ku maneh aing teh balangsa teh gara-gara sia teh dina aing heureun teh gitu. Yo aing teh diomongkeun ku mitoha teh pajakeun aing teh sok meakeun duit, aing teh padahal mah kieu teh gara-gara Mario aing begang teh belaan maneh. Anak teh suruh kudu telantar, suruh hade kan suruh belajar jeung sopi. Aing teh balangsa teh gara-gara sia. Teu hayang aing bari jeung teh. Dibagi omongkeun pajakeun teh tangan teh maneh. Aing teh geus bener gara-gara sia. Teu hayang pangtu maneh aing teh diomongkeun pajakeun aing nu kareta sia suruh nyuruhkeun duit geus aing mah cerekeun. Wah, pamajikan anak. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkalna 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du ngarah tereh amin. Amin. Wajar da takdir Allah na ge kudu macet Pak. Begitu loba kieu cai di hari teu da apal jalan dukun urang. Bu, urang langsung lah. Hormateun sim kuring sadayana guru-guru, para kiai, para ustad, para ajengan, para alim ulama lah, para alim netepan ge wang hormat teu penting ayeuna. Mudah-mudahan sing sehat dohir batin guru-guru urang teh. Daga ganti ajengan mah hese. Lamun jelema hayang PNS beriak eta teh. Supaya bisa ngajar hareupeun barudak daftar insya Allah eta teh ari katarima mah. Tapi jadi ustad mah teu bisa nyogok. Meusing dicubah ngakupai ge. Pas ngimaman teu make tajwid, lain ustad garong. Matak jadi ustad mah teu bisa nyogok guru urang teh sing sehat. Amin. Amin. Nya kitu deui ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan pemudi, santriyin wa santriyat oge busiyin wa busiat. Kabeh we pokona. Nya kitu deui ieu sahibul hajat, sahibul jahat ieu teh. Sahibul hajat bisa, sahibul jahat ge bisa. Da jahat duit ieu. Moal menang 1,5 juta balanongan hungkul. Itu ayeuna ustad hungkul ge sabaraha. Halo. Jadi teh hajat duit ngan eusina mah sae. Da sebenarnya manulilana malin akadna tah ieu nerapkeun ieu. Da akadna mah dijawab moal 15 detik. Saya terima nikahnya Kokom Jumarikom binti Enton.
dengan mas kawin 4 kilogram besi dianyuk sah eta teh. Dan uriweuhna mah ieu tajem dangdutan. Betul? Murah kawin teh sabenerna mah ngan digede-gede we kurang. Ngan alusna mah memang aklinu hadan nikah sok temrakeun nikah teh dalamun ayeuna mah disumputkeun piomongkeun. Cek anu ieu teh lain asa ningali si Agus jeung si Desi momotoran duluan. Ojeu teh apalnya pan si eta teh geus nikah. Aya mah nya pan digerebek di kebon salak. Jadi anger kudu rame nikah. Geus ngadurukan. Halo guys. Doakeun ieu Soebul Hajat teh sing barokah. Naon pengorbanan anu tos dikaluarkeun sing digentosan ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu teh kenal teu ka abi? Asli. Sungal YouTube tah. Ta ieu teh namina teh Atpi Hakhoirunas Alfaja Ibrani. Panjang ngaran teh wa ilaihi turja'un asli. Aya nami teh Atpi teh baheula teh kieu ya Bu ya mun pernah masan teh abi dinamian Atpi teh pun biang sebelum ngalahirkeun ngawuruk bab atap. Wa rukul Atpi asyaratun wa ya awu wal pawa summa wa wa am wa ima wa bal wala walakin wa tapil bari mau di boros teh abi. Di ngaranna abi teh Atpi tina huruf atap. Jigana mun abi lahir di WC moal di ngaran Atpi meureun ujang paralon. Bu ngobrol itu da jelema teh teu sadar kabeh. Kan ieu mah rada rame tah anu tiungna tina lajada mah tah. Dan di tengah masuri lagi kieu nya. Naon Bang Emok isu. Na'udzubillahi min teraskeun ieu teh teraskeun. So kudu kenal, gede yakin. Katingali ieu jamaah kompak hempak serempak ka pangaos. Nu sila aya nuna munyar teu teu diomekeun nuna ngeuy gado nu nyoh ape dikatur bae sok yakin nu kurulang-kuruling di pangaosan mah bakal dibarokah daripada kurulang-kuruling di luar nu kitu mah jiga sero geus eta mah teh katempo. Alhamdulillah urang calik di pangaosan sanajan panontun cuaca rada tir tapi biasana calik di pangaosan mah sok gede hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu urang teh sing bangga jadi orang Sunda. Da abi mah Kang Haji asli orang laut, orang Cipatujah. Jadi di Tasik tadi mah 2 jam deui di kota. Kapanganaran mah deukeut abi mah ge kapanganaran caket, kapameumpeuh komo, kapameumpeuh mah setengah jam. Da jeung laut ka laut teh kahalangan 3 sawah, teh jeung loro kidul teh ka piwawon. Jeung putri duyung mah kahalangan salanceuk. Didengekeun. Udah diomongkeun. Teraskeun ieu teh ngaoskeun. Nya sok salse diulung deui teu kajen aing. Hayang bagja urang teh dunia sareng akhir hariung di dieu ngupingkeun urang teh sabudaya budaya urang teh Sunda di Tasik Sunda di Sumedang Sunda. Jadi jelema teh ulah sok gagayaan orang Sunda tapi ngaruksak bahasa sorangan. Kalau rumahnya Ustadz Atpi di mana ya? Oh iya gampang dari sini lurus sebelum masjid belok ke kede. Siapa yang arek ngomong Sunda eta teh ngaruksak budaya. Sok da bahasa Sunda mah pang simpel. Riwo bahasa Inggris mah everyday I have no money. Bahasa Sundana, bahasa Indonesia na setiap hari aku tidak punya uang. Bahasa nama sakata balangsa. Silent without doing anything, berdiam diri tanpa melakukan sesuatu. Bahasa nama sakata ngajedok. Kucing bangga jadi orang Sumedang. Terkenal Sumedang jeung ora ikone.
nepi ka pamayang berita tinggal ente ka nu ngora geus atuh si jelema kitu teras kan ieu udah dipancing-pancing urang kumaha ustaz dan keur khutbah mah biasa urang ge sok serius nya keur khutbah nyanyi pernah pengajian kieu ngaji teh serius di awal tapi kayak dicarekan cik atuh cenah ngomong heureuy wae ngaji teh tungkul ente pas cengkat jelema eueuh tarojol teh aki-aki nuhun ajengan kahartos ngaos teh mani nyerep kana sambleh goblok kalau ngadake naon tuh dia ini wayana pajengan ieu abi bagian di luhur kuping teu nya ge budak leutik nu ngomong aya nu nyindir ari teh ya budak kene sok cobaan di dieu beureum waduh ngomong jadi saling mengharga sedang bapak mengaji itu diukur sering teh di mana-mana ge nu sumangat mah ibu bu sok urang ieu intina mah kieu ieu teh pangantenna teh sana minat teh ayu sareng sa Kiki betulnya kieu emang dikit teh kongko kahe sawasnya jadi rumah tangga hayang bahagia geus mulai ieu kana isi nu kahijina belajar menerima kekurangan kunaon aya jelema cerai teu narima pamajikan petot padahal payo pencetna nu jadi pamajikan teh ku salaki da baheula mah neuheur keneh cari kawin ku si bapa leres teh dikatepel ge susu balik deui pan ayeuna mah plak halo guys, lain jorang contoh cetitin nih, ayah cetitin, mana? Lain titin Australia emang, ayah cepet, ngomong ngecek imas tuh, mana? Sagala ayah, itu saruannya ya pasaran kan gitu, tak pahili bansos gitu, bu, santai we ngawas mata. Pantas dina ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun dina segala sesuatu diciptakan berpasang-pasang supaya anjeun mieling kana kebesaran Allah Subhanahu ya ieu teh kebesaran Allah mun aya kakurangan ingat aja muji urang nah urang teh setia atawa ingat Pak urang teh lamun ningali bojo pejet baheula mah kaneuh-neuh matak bogo. Da soalna cik ieu ge beek ka baheula mah tuh. Keur ngora teh kris. Beda jeung ayeuna boga budak dua kesobok. Komo geus nih gitu mah bolok. Meureun aing ge teu ngarekan. Halo. Teraskeun ieu teh. Kela nu marois tong ka kamar ngajedog ke wang sholawat. Halo ibu, halo. Lamun ningali kana kaayaan bener artis loba nu cerai nya kurang kumaha geulis nya kurang kumaha loba duit hei geus kawin mah ujian terkadang keur bobogohan mah indah nu pamajikan teh tapi geus kawin mah kalah geunteul dandanan kenapa diuji nah mane tarik terus ku nafsu da nafsu mah bakal beak leres teh nyieun budak sajam ge jadi tumilan tapi nu hese tina bada kawin ketika nyareatan hayang budak-budak teh adalah nyolehkeuna leres teh atuh anyar kawin malakuna ge alus kene bahasa ge sopan apa hoyong mamam hoyong memem wajar da pangantenan halo indahnya bulan tak seindah wajahmu manis madu tak semanis senyummu borosot teh budak genep da beda laguna teh tatap matamu mirip tangkal cau dan suaramu jika kenal pot bektu dan matamu mirip buah mangu dan perutmu jika galon maju loba pika ngewan ayo ehona leungit keun asa dua sorana leungitkeun we ehona teh tong aya bae eueuh hewan teh asa diudah bagong teras tanggeus we kieu asa dilembur bu jelas pan kieu
Urang teh boga cita-cita teh eta hayang sakinah mawadah sareng warahmah kitu panginten teh ayu sareng Mang Diki teh. Amin. Amin. Yo. Keur anyar panten mah oi ade yang jilbab biru cantik manis cakulat bulu hileut meureun. Dapat salam dari ayah ibu tamat kuliah jadi minantu. Geus boga budak mah beda. Oi ade yang daster biru hidung pesek kos goreng tahu. Bojo akang nu budakna ti luhur seuri koneng tara nyikat huntu. Ripu. Can lemah kadeuleuh. Mun eueuh ilmu agama mah loba nu cerai. Matakan ieu. Nikah teh mun sadar kana kekurangan mah punten. Seueur pisan nikmat nu bakal karasa. Dina nikah mah tong boroning pika horea meunana. Karesepeunana ge jadi ibadah. Karek nyekeleungeun pamajikan can disalto pamajikan. Karek dicekel dosa bakal dihampura. Amin. Ida hoda biar dimurati kataballahu hasanatan hiji jelema karek nyekel panangan pamajikannya bakal dituliskeun kahadean. Dua wa ma anhu sayatan kagorengan dosana bakal dihampunten. Amin. Kupingkeun Diki. Tilu wa ma'anhu darajatan bakal diangkat Mang Diki darajatna kakarek nyekel eta teh. Da emang kudu dicekel komo-kamol mah bisa lihat. Halo? Ngan nyekelna meureun kudu leuleus. Tong jagreg jiga ninggal sakupoe. Komo pika horea meunana. Kumaha pika horea meunana teh? Keur isuk-isuk ibadah paneangan harta teh rek ka sawah. Capek kacida masih tunu kene ngan inget boga pamajikan jeung anak di imah ini ka sawah bebelaannya ge bari capek harita keur capek maksakeun datang ka sawah da kulantaran masih kene linglung masih kene hoream ketika macul da teu sadar kecok teh kana jempol suku nepi ka papisan teh jempol jeung cinggi nyeueuh jurig harita papisah katempo abor-aboran getih kapancung harita malaikat aras menta hampura hei hampura ieu dosa jelema ieu dosa salaki anu melaan keluarga jang neangan napaka. Alhamdulillah luar biasa. Sok ibu ayeuna keur bobogohan we barudak siliwapan dorak kapan eta teh leres teh. Tapi ibu mun siliwapan jeung si bapa jadi amal. Oh sok siliwapan kacida osok apa tamun hayang diwapan ku ibu waduh jalan mah kudu setruk eta mah lain romantis kapaksa da geus sila mah digedean senok teh ku senok temo. Halo guys. Yo sing inget atuh kata-kata si Agus dina TikTok. Fisik bisa dicari fisik bisa dirubah materi bisa dicari tapi kesempatan untuk mencintai tidak datang dua kali. Agus nih buat tamplet muah ceci Agus itu. Halo guys di penjara transgen ngaos teh yang ngaran Agus teh keur viral batur mah dari goblok-goblok teh umroh. Halo nu inget teh kasalahan teh saeutik we ari kahadean batu nu loba mah teu inget tak itu disebut kalau dosa tahun lantis hujan sampai sok urang dibukakeun air da moal anu gadegetan abi we dibukakeun air da moal anu ngulang ka dieu mata cik ngagoreng ka jelema teh tok bebeakan teuing da urang ge boga kagoreng geus teman-teman eta teh nyambung teraskeun ieu teh teraskeun sok urang papai hiji-hiji supaya urang kuat mana atuh bekal dina kahirupan urang teh hayang bahagia teh hiji cek tadi belajar narima kakurangan dua adiki Mang Diki tong hilap urang teh kudu beuki sumanget neangan ilmu agama ye rumah tangga beunghar tapi tara ngaji tara salat eta teh istidraj cek Allah teh kieu hok tasib dibere duit ngan sakarat bakal ripuh mata geus kawin 50 daek ka masjid Mang Diki percuma we kawin ge tara daek ka masjid mah ieu teh ngan saukur mudah nafsu hungkul kudu rada tegas sedikit laras teh ibu punten kunaon atuh rumah tangga mah kudu boga ilmu hei teu saeutik salaki pamajikan salat teu make ilmu ye
nu paling ku abi ketika bahasa kamar dina acara Nadatul Ulama ibu-ibu hayang dites dah hampir jigana nu bener batina 100 teh kur genepan ge boa daya kene nu salat teh daya cicing ge Sami Allahu liman hamidah loba kene teh nu kitu teh ari salat sing inget ya usik leuwih ti 3 kali teh pandina sapina teh batal nya kunaon teh diamalkeun teu apal ilmuna leuwih parah mah nya apal teh diamal cicing ge Sami Allahu liman hamidah heup nah kudu kitu mah komo aki-aki keur tarawih pernah nempo ge jeung incuna cicing siapa silih tijak jeung incuna urang mikir incuna geus goblok komo anak ieu akina geus goblok komo incuna jeung turunan jadi sebenarnya mah ilmu teh penting pamajikan keur ngepel papanahan neng ieu tahi kotok teh kudu disucikeun ari suci jeung bersih beda teu lobana jelema bersihkeun tahi kotok teh kieu aya tahi kotok pae dicokot geus we kan najis eta katijep ku jelema baseuh mapai najis teh sakabeh kumaha piraku dina sapina teh diamalkeun cokot heula jentulna kakare kocoran cai sah eta aya di urang mah teh disurugut kabeh jeung tai-taina eta teh loba nu kitu sok wane diriungkeun jadi teu apal kumaha ngabersihan najis ainia najis hukmia ieu teh penting nah cenah ada teu masang teh aya jang dikit kantos masang teh lamun acan mah ridokeun pamajikan saminggu sakali datang ka pangaos nya kumang diki ge dicontohan borak pamajikan teu ditiung pamajikan tara ngaji anak tara ngaji jadi salagi teh arijalu qawwamuna 'alan nisa cek teh maneh aya di surga cek anak teu ridho pak abdi mah aya dina neraka bapak di surga nah ada maneh tara ngaji baheula da bapak masuk ngaji si mareng teh kuna baheula abdi teh teu dipapatahan ngaji ku bapak kan titipan Allah mun barang titipan ruksak kudu digentosan teh cek alkeun ada ti urang nama kulu mauludin yuladu alal fitrah nah kumaha kali ruksak urang diantep dipasangkeun teu dibere ilmu teu kabagean doraka marukana raka teh pop es da panas ya teh wios rada galak saeutik teh so Islam ku ilmu mah ieu Mang Diki bakal hampang Islam teh ngajarkeun ku boga ilmu teh bakal hampang tapi ku bodoh bakal cek jelema bodoh mah kitu Ustaz cek Ustaz ieu mah lamun di mana-mana kunut eta teh bener atawa salah nu kunut boga dalil abi ge sok kunut da turunan NU batur anu tara kunut boga dalil nu bodoh mah nu tara salat subuh bener teh da kabeh guna kan eta nu ngatapasa teh belegu yo cek aing mah nu bener teh tarawih teh 11 jeung witir nu bener mah 2 tilu jeung witir nu 11 jeung witir aya dalilna Siti Aisyah ge ngariwayatkeun 11 nu 2 tilu seueur kuring mah termasuk 2 tilu da turunan ti Mano Jaya jeung witir teh pola sok 2 tilu nu goreng mah nu tara tarawih jadi bodoh teh ngarusak sok jelema loba nu ngadebat eta bangsa seperti kiai dari tinggal-tinggal teh ternyata teu pernah masantren anu rame-rame di urang teh hei ku bodoh teh ripu kos jelema belegu ngomong kieu yo cek aing mah je pokona mah haram joget teh berarti jelema teh tadina mah hayang bener ngan salah penafsiran tong kabeh joget diharamkeun da aya nu halal sok ngais budak teh joget da moal hees oh Kang Haji mah ngais budak teh kieu yang geura bobo yang geura sare bobo moal tong kabeh diratakeun hukum teh anu goyang haram aya nu haram dok kudu nang ning nang ieu usih goyangkeun bujur milu da jagreu mangewa bobo jang bobo jam 11 tinggal kalongeun budak kudu kieu kieu yang budak caha yang budak caha cek budak teh paneng teh budak sial katakan ukur pan aya mantek aya johar maknun atuh aya bade labdi aya bade manawi bisa wae katempona mah manana be lapatna be manana mah mata tong sagala diharamkeun halo so mana tuh nu joget loba teh nu haram loba dadangdutan teh nu dorakan maling nyanyina orat sok ibu ditariung tak nyanyi dangdut dan nempuke bakal sopan
Cek ibu teh pertemuannya ku impi dengekeun era aing keur nyontohan. Kini jadi kenyataan pertemuannya aja nyontohan. Cek ibu teh sakit karena percintaan kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Paling udah tium mah jogetna ge moal abra-abra dikir anu daerah YouTube orang hoax lah tidak ditium anu cek sia mengapa tak mencoba jujur sok kalau gitu kan jadi ibadah ngahibur batur tah nu dora ka mana nu melongkeun orat bujal pingping katingali jeung buuk jeung beuheung eta teh orat ungkul dan nu kitu mah panjogetna ge teh rek cici punten panjenengan di bujur tah nu goblok na teh betul teh serius cerain Allah so tengais budak depan ai da moal mungkin tegoyang pan jogetnya sama dengan wujud kidang bako muholafatul lil hawadisi nyangsang na kan sok mun bujuna teh usik ngewan asa kumaha enggak zombie. Nyata berarti joget itu haram kabeh. Tukang karedok teh joget mulai anu meuli. Ngatu karedok ieu sabareun karedokna. Ngarabuan. Ngarabuan ku sia teu bisa. Biwir kudu somea, leungeun kudu ditanagan saeutik, goyang kudu gituan mah hancur ati kabeh. Kudu kieu tarada eta saeutik bujur milu. Anya sok. Mun nya bujur jager kieu. Jadi sebenarnya nyewa anggar kudu kieu. Bah. Joget eta mah ibadah. Bejo cabena 3 sige eta 3 karung. Kena dicabean di talian ku karetnya, nu dicabean di talian ku rantai. Joget eta mah ibadah. Halo guys. Mantap bodoh teh ripuh kos aya jelema bodoh mun kieu Ustaz. Ari kiamat sokal agama pret. Bingung aing ngajawabna ujang teh sakola mun kiamat mah sakola agama teh pere da ustadna ge kojor repeh budak ustad udah siap nanya nu aneh kan cek penuh belegug mah tad naon teh tad ngaji geura ulah langsung nanya hikmah pai kitab teh lah pokona mah hayang langsung naon ieu teu kaharti Islam teh cek aing nah mah teu kaharti kapan lamun wudu teh nu itu teh bujur nah nu kudu kumaha beungeut Wing sempat katipu eta balik kene ku aing tidak udah dalilna teu Allah ge kitu aing nanya ka mane mane mun bekok nu era beungeut atawa bujur beungeut aduh sok ayeuna omehan beungeut sia ku digoengkeun jelema kitu tak ngaji teh sia teh sok ayeuna kurang-kurang nama teu sadar kabeh urang dieu ongko anak hayang didoakeun ongko anak hayang dibarokakeun bae aya rusuh mah ieu mah jagat teu hadir pangajian da ieu mah pilihan hungkul atuh manyelmur badak nu ngaji sakieu sok pikiran berarti loba nu teu elingna bae nu geuring mah ieu mah nu jagat halo ge bae sina kadengeng teraskeun ya teh Allah kan rumah tangga ripuh hayang beunghar lain kala iniat ka ajengan iniat ka dukun bari dukun teh aneh pamentana leungit duit padukun ieu teh leungit artos teh kumaha dukunna sarua belegug oh duit teh aya ngan teu katingali nya heuh duit ieu teh abi teh kumaha nya padukun abi teh hayang pisan boga doa kumaha yang bisa barokah hirup oh gampang wan doakeun mah teh naon ieu padukun boga masalah nu kaji masa teh budak teu payu wae da sidiki mah geus payu geuning tatangga oh wang hitung jodohna budak teh lahir poe naon poe Sabtu matong kawin ka Rebo sabab Sabtu wedal hayam Rebo wedal careuh beak hayam kitu hayang percaya ka dia teu kabeh bahasa kolot teh cager
Kantun di aji tauhid idrakun jazimun bi aisulayaku mau taradudun muafikun lil wakinasiun andalili tekad anu jazim pokona mah muafikun lil bohong ngaku Islam teh percaya kene kahayu yeuh cenah menyang sikini hulu cing cak dukun teh bulu kukus ngapung kasal mur kalau kasamata sembata baca ngrong kala petong basula juga kuya bahaja beli juga juri be cecek na dihanap biji nu dina liang irung korong meureun nu dina tangkal jamu monyet meureun nu dina liang bujur tai meureun ayo kasih ngomong datang ayo lumpat mong ditajong ayo seuri mangabah nyakeun cai seprit cai kokola cai pantang mong disuana ge aing male mineral alhamdulillah sok mata bahasa kolot baheula tong dibawa da ayeuna mah loba ajengan jadi kabuka mana nu pimurtadeun teh moal mah tong eureun ngaji rumah tangga kos anu kieu we teu pira teh nyalewang tauhid kade cenah maot poe Sabtu mah anu nuturkeun di mana sih teh mimitina da musim maot poe Minggu ge aya nuturkeun menyamai ka kuburan mau pacul sorangan goblok jelema kitu halo aya buuk lur ini mah cek irungna bapana gebah naon kitu irung teh budak sateuleutikeun mun nyaang ekonomi deui bapana ngahulang buuk ge sarua mah cek buuk ge naon da imah teu ngareunahan sia nu ngareunahan sia mata buuk dina kolor bapana nu aya lato-latoana jika pada tukang ngaji percaya lu gitu gagal tau gitu na'udzubillahi min matakan pepeje ilmu dina rumah tangga tong disapirakeun awang sholawat lah sok rombi kholaq tohamin nur gawat yang susun langsung tumpah pimping langsung gitu Rabbi khalaqtahu min nur nadahu akbil yamutan antal amin Rabbi khalaqtahu min nur mudah-mudahan urang sadayana sing kalebet jaminu gampil ngeukeun syafaat Nabi amin sok bu urang tapakuran we hiji oh berarti hayang bagi rumah tangga mah intina kieu naon si ilmu-ilmu intina mah dina nasul ibad we alaikum bimujalasatil ulama sing deukeut sing caket sing daya keriungan jeung para alim ulam punten kunaon make kudu berilmu urang teh bakal maot
Nu ditaros teh Mang Diki ari maneh salat make ilmuna teh da salat teh make ilmuna mah moal ditarim atuh kumaha atuh hei matak bodoh teh teu dihampura ayeuna mah da ustad di mana man diajakeun bodoh teh. Halo ibu halo. Tak abi mah nikah teh anu kene Mang Diki ka umur teh 22 tahun. Ayeuna teh usia teh 31. Ngan budak nu kahiji geus aya nu masantren di Ciamis, ti abi ka Ciamis teh 4 jam. Naon ustad di pasantrenkeun? Nya tah urang liar wae, jeung budak teh rada ngalanyeng da kena loba santri, rada ngalawan di pasantrenkeun. Alhamdulillah betaun beuki bager budak teh. Da aya tatangga anu goreng mah ngomongna, "Mani tegal leutik kene di pasantrenkeun ti SD kene." Cik atuh budak sagede kitu mah kuna ge dipikanya balik kene ku kuring. Leuwih tega mana budak urang jeung budak maneh anu poe nyo HP bari teu dididik ilmu agama saeutik-eutik acan. Era ini gitukeun. Yeuh, ku panyakit urang teh sebenarnya mah nu masantren zaman ayeuna leuwih hade mun kuat naon gogoda da leuwih badag ayeuna sagala aya na HP teh nu eueuh teh WC. Leres teh. Baheula mah urang kulit teh jeung gatik jeung pangal ayeuna mah. Nah budak 3 tahun teh geus bisa nyawa HP indungna tuh. Berat mata mati SD kene baik papisah di dunia daripada papisah salelana di akhirat. Cik atuh teu kuat ti SD kelas 1 mah keluar kelas genep ngan cirian bahas abi. Mun masarkeun budak keluar SMP wah bener. Da geus kamu nu hangir atuh. SD lah minimal. Halo. Allah karim. Geus maot mah nu bakal dihanyakalkeun. Korea ya Allah abi balah hanyakal teu sodako hanyakal teu neangan ilmu geuning ibadah anu bebeakan teh ku abi nada tarah pangajian dieu geus maot mah jelema teh nu aneh da kabeh sarua kitu ulah aya bahasa kieu manya sia eta teh karek ngariung jeung urang di warung manya geus maot deui teu aneh nu aneh mah ayeuna maot isuk ngariung. Halo guys. Hei boleh saja cek oma. Boleh saja kau cintai dunia, ya. Tapi ingat, suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Nu maot dikubur, sarua jika urang rarasaan mau poe isuk teh aya di umur eta teh. Ieu teh geus maot teh sasiga nu ngimpi, da geus maot. Halo guys. Hei berbuatlah apa yang engkau suka. Tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Melak hade jadi hade, melak goreng jadi sarua. Jika melak bonteng jadi bonteng. Punten. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Eta mah di dunia geus maot, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Maot pamajikan tos ngalayekeun da jebles salakina. Pokona mah hirupkeun deui pamajikan aing mah nya. Heun cek eta teh sabar pamajikan maneh mah sahid da maot teh tos gagemong hayang pamajikan eta hirupkeun ngurus anak geun cek eta teh aya gantina tuh tatangga maneh janda bari bohay nu mana. Geus maot mah ibu kawin deui. Mana nu bakal jadi bekal waladun solihun ula budak saleh berilmu nu ngaduakeun ka indung bapa. Halo guys. Sedangkeun budak urang teh nu lima teh nu masantren hiji acan cetitin kupingkeun. Bila budak cetitin nu masantren amin. Borak rek maot saha anu rek ngaduakeun lah pirage maca yasin punten maca yasin tajwidna mahorijul hurufna teu bener da loba kene maca yasin teu bisa ngabedakeun do jeung do da anu kieu angko dodoro. Nah, eta da beda do nu ka jeung do nu ka do. Da ahen maca yasin ge wajah alamin baina adium sedang mobil hapim sedang. Nah, sia mah sedang ya. Teu make el. Halo. Gusti nuang dan nu meunang mah jadi jelema gelo. Nu gelo mah teu kudu masantren, teu kudu berjamaah, teu kudu ngaji, bebas jadi jam bahkan nu gelo.
pajengan pan moal asup surga, moal asup neraka. Aya berpendapat ulama gitu. Tapi saur Imam Nawawi geus pugut ulama besar nepi ka belegeran sok ka Mekah piduana. Tapi bari abdi sing salamet bade ka Mekah. Belegeran keneh naon? Ciri ulama mulia ku orang Mekah ge, orang Madinah ge pada ngajarohan. Ieu ulama Indonesia terbaik. Aya pendapat kieu di Imam Nawawi mah bijaksana. Nu gelo pasti asup ka surga. Naon sababna? Pandina Al-Quran ge wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Rek ngabohongkeun ayat Allah kumaha gelo beda otakna ge ngagicot atuh. Jadi nu gelo asal inung bapak rek nu gelo nu stres naon? Inung bapana asal Islam suatu saat bakal ka surga tanpa kudu salat. Ngeunah ya. Nu gelo mah teh kudu masa teh. Lain teh hayang gelo teh horeang papanasanana. Kamu teh papanasan meueuh. Halo? Allah. Berat tuh ngomong eta masin abi. Abi, ibu naros ka abi. Oh, atuh da ustad mah keur hayang ceuk saha. Ieu abi teh di mana teh 8 tahun mun kudu dijujurkeun meunang maksa. Bahkan abi keur 8 tahun. Aing mah kieu-kieu kene datang ka ieu tah geus di imah karasa hanyakal. Cacakan abi nu sapan masalah aya hanyakal. Kumaha cenah hanyakal teh? Mun geus kaulang sorot aya logatan nu teu apal da sok ditakos bologuk-bologuk teuing. Cacakan rumah santren abi loba kene nu teu bisa komo nu teu ngaji-ngaji acan. Loba kene abi teu teu apal teuing loba deui. Loba pisan komo anu teu diajar Al-Qur'an acan. Punten Ibu ya Allah. Ya Karim baheula teh datang ka pasantren teh jeble atuh teu rek sabulan. Hayang ka mah hayang kuwi anteurkeun. Ingat kene santri ke 5.000 komae mah santri Manung Jaya teh geus 20.000 langkung. Abi mah keur salikeun 5.000 bahkan teu 5.000 ge kirang da aya datana di pusat. Eta ngageunggoik. Lamun keur ceurikeun di pasantren nu pasantren mah hebi samat ku pengurus lain karek teh gitarik. Kunaon? Mbak kali anter ke anter pokon hayang ka mama hayang ka bapak cek umur repe diciwit umur repe isin di kuat ada sieun repe ceuri anu lilihan teh repe dibawa ke kobong semua bener ke sholat maghrib ingat datang tadi kobong dak bukit tarik itu hayang kamu hayang uwi cepul teh repe palmanya cuma dibere emis sagala rupa teh da hayang mbah lihat jig balik teu apal jalanan ngalaman sabulan kituna anu sabulan kali itu mah ceuri kan repe api-api ka WC ibu mah ulah ningali abi ayeuna atuh da abi teh ripuh atuh cokot komo pun biang atuh galak pun bapak abi ngobakeun assalamualaikum aku mah masalah arek ka dieu geura teh moal pan bapak ge ajengan geus teh apa ngaji teh cek apa teh mah budak cenah kalah nembal teu kudu mangga cenah keun da bapak ge ajengan kumaha cek pun biang moal di aku anak ku tunggul abi berarti aing dihapus tina kakak ini masalahnya kapak inget kene poe Kemis 2006 27 Juli ingat kene moal kolot teh jik tong dianterkeun ku sorangan ku pun bapak padahal keluarga besar abi mah ku sorangan hari ada urang dianterkeun pasar teh ka 2 mobil ulah bayar teu ongko man berangkat ka pasar manfaatna nepikeun ka ayeuna nya ge boga ilmu saeutik alhamdulillah komo bisa tahlil mah ajengan barokah dia abi mah geus eueuh amplop tahlil 50 100 malah aya. Makul mah di deh, mau Jumaah gua. Komo lamun jemureun kadang 15. Dan 200 nya minang 15-an. Jarang 200 mah. Komo mah ti kunjung di laut mah 500. Da buta aya teh mah teh bingah aya nu pojok. Proyek. Da unu sangukeun geus mah bingung di keluar teh kana napa kulitna. Da bima da rawan atuh da omakna badak. Teu bisa ngojay dan tiasa ngojay teh di Sinangkerta da mah teu wah. Para omong kamari omak besar sami tukang parotong kalau teh kumu jelema. Padahal fiber padahal. Halo. Widi kana pokok siap urang neangan ilmu siap. Lamun urang bodoh siap masantrenkeun urang kali siap.
jadi santri mah loba kelebihanana sok jadi santri mah. Bisa ngaji, mitoha cerewet, diruqyah satutungna. Sarewe di imah teh cek mito teh. Boga minantu teh sarewe kalem degetan sok mito teh. Inna lillahi wa aduh dikepret di gimana? Halo? Mata pendidikan jang sepuna kudu jang anak kudu hei boleh punya HP merek cepopon teh boleh ke iPhone tapi karena ngaji tong monot boleh urang teh yo sok boleh pisan punya Android tapi tong poho berjamaah di masjid lebar da kabarokan mah di dinya imam masjid badak berjamaah 2 jajar imam jeung karpet nu salat eta anu qomat nu adan ente bapana kemana bija halo ya Allah ya Karim palebadinya mah geuning loba PR urang teh caliweura komo lamun anakna beuki loba mah kudu diperhatikeun pendidikanna tah eta ulah gaya diheulakeun komo jadi pemuda mah hei kupingkeun ieu mah salat tara ngaji tara gaya diheulakeun tato dina leungeun gambar termos nah bujal gambar cukil di tanah rukun Islam teh bogog oi sabar rukun Islam aya 5 naon Muharram Safar lah cilak halo Gusti nu agung benernya mata kade ilmu adalah bekal nu paling utama lamun ayeuna teu ngawariskeun ka anak urang teh buker aya di fase belajar tajwid budak teh banyak yang gagal tapi belajar game online banyak yang hafal betul main game online mah jago tapi maca sapina bolomo keusum di urang dari nama di tiap warung teh disadiakeun wifi budak teh ngajentul nepi ka subuh teu salat isya teu salat subuh nu nyadiakeun wifi na teu nita salat kabagean dorakana ceu imas kabeh halo teraskeun ya teh komo di dieu di kota laras ibu ya teh laras ya Allah daleuwih apal kene nu kieu budak teh gara-gara sebotol tuh cek ngasih dong batung musik apa kene nu kitu komo geura nu bulan kamari mah budak aya nu santri diliburkeun saminggu daleuwih apa kene lagu ieu kini ku sadar sekop ari sia naon sekop ditinggal teh oh paingan urutan uki komo nu aya don't to want me look to want to babi da budak tiga orang tadi apa teh da cengir da apa ini ustaz apa dia apa tuh yang jam tidak nang sok ngarere teh 2 jamuan sarua goblok nah waduh bilangin matak baheula aya lagu Kang Haji punten di dieu qosidah kene teh nya da rame baheula teh lagu qosidah teh ibu leuwih kene menusuk nah sabab kaharti contoh lagu baheula teh janjiniran urang mun yang emu tahun 2000 tahun harapan yang penuh tantangan dan mas tempo tahun 2000 bakal loba pikasieun bener ayeuna 2000 sabaraha 2024 tahun kabuktian budak orang wahai pemuda dan para remaja ayo siapkan dirimu nah perlu disiapkan teh siapkan dirimu siap ilmu kudu ngaji siap iman kudu daek cicing jeung ulama jeung jelema ahlu dikri pas alu ala dikri siap bener aku qosidah bo da bola teh di tukang qosidah bagian keceret lamun lomba di desa teh laguna teh 2 geuning nu kahiji mah eta anu ya rabbi balik salalan lagu nu kadua mah eta dipikir-pikir asa bener lagu padahal nu ngagitarna geus anu maot tapi karasa can ge datang HP-na geus bukti tulikeun laguna tahun 2000 kerja serba mesin berjalan berlari bantuan manusia tidur berkawan mesin makan dan minum sok segala ku mesin ayeuna mah geus ku ngagigian sanggup magicom ngan jelema ngaradul ibadahnya teh
sungguh mengagumkan tahun 2000. Namun demikian tok ningali bujur aing ka dieu panontokeun qasidah urang da mah qasidah masuk kitu juga nanya. Namun demikian penutan bener nih sok lagu etanya geus sok loba tantangan paingan cokolot ayeuna mah caang ngan hate jelema paroe bahasa kolot baheula mah paroe sujud ge pancet bahasa ajengan mah kacepet ku suku paluku tapi hate caraan da budak SMP teh ngaraji kene baheula mah sok ayeuna bisa dihitung budak SMP nu ngaji pada maghrib pikiranna sareat. Halo? Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah. Allah, tenaga manusia. Kadia, coba kenapa bujur aing mau sesuai? Da badak bujur aing kadia melongat diwir. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran. Loba mesin tapi pengangguran aja mana universitas loba teh naon sababna teu dibarengan ibadah bahkan asup ka pabrik teh kudu duit ti heula kan nyogok teh teu meunang sia teh geuning ngajarkeun kitu loba ulama teh betul teh eueuh deui tuturkeun urang mah Nabi Muhammad Nabi akhirul lagu qasidah hungkul rahmat bagi umat di seluruh sok mana janji Nabi anu sulaya Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang Pak Nabi mah ayat ke sayati ala ummati zamanun layab kok dinuhum illa ismu bener engke mah Islam teh nya sangarana bener lamun dipikiran ya leuwih diamalkeun kene di Jepang kebersihan teh daripada di urang betul gak? Tulikan Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam. Semuanya Nabi Muhammad bagai pelita cahayanya di atas. Wahai kaum muslimin muslimat sampaikan sholawat. Cepat sudah terbilang kita ada mata. Ale, oke dah tersih. Kamu kena dibilang. Eling era. Jangan tahu di jang aing mun gitu. Terang. Kudu aya nu kieu Ustaz Jami'i si jual. Mun teu kieu mah marang toh. Jadi nu ajengan teh sabenerna mah da nu keneangan ajengan mah lain nu heureuy nu serius. Dengan sepuh gue eta nu matak ceurik naon atuh Ustaz make heureuy da mun teu kieu mah nuntutan. Halo? So lamun lumpat kana eta bakal sadar nya urang teh calihura kalau bari mun aya budak tong nyeri hate da lain ka urang di mah contoh mun aya budak keureuneuh tati heula lain salah anak salah pendidikan kunaon budak sagelis-gelis make dikencarkeun atuh budak geulis mah cicing di imah ku bapana teh sing tegas kurungan ku cara kaca hejo mah jiga cukut deui mah ka diiklankeun ka tetangga yo budak urang mah payu keur disamput keur di pasar malam jahiliyah kalau kitu pakai kernet wajar dah salah inung bapana udah awal melain gitu pantas we Sabtu muru mantu dan minggu tegas ngajur Januari dikawin ke Februari tegas lahir tuh sih salah inung bapak laras kan panona alus irung alus di tempat dia aja minuan gara-gara tong ningali eta dan di tempat dia harap digigit memang gelis tapi kan jadi rontak ngan hanjang asik ngalakuan tong kain atau nyebut setan guntagan alah desirik nah marukan alus nu kitu teh pan kumaha saudara sumbang teh nah kunaon nu gelis asik nah kunaon nu banget sok ibu kapok edan coba da mau kali menurut orang ini sobar jigana asa aing berarti penyakit teh sombong bisa payu kasasaha tungtungna aya laki wiu dilecehkeun nah ada teh salah kunaon atuh dibetel-betel kumaha
Semuanya kulit kelir koneng asik sih tidak kalau ngajeng kami aik nepi ka irai pun tuna bodas nipun alah biwir bareng-bareng panon coklat kopi susu tapi kan dia ada pak nganaha atuh bedi asik hirup naik rotarek ulah bangga sabunta komojeng eta lagu jika mencari wara daya tina dina mutan disebut al haya minal iman erat disebutkan dari iman zaman nu dibata-bata teu belaga erat bahkan dina mutar abi basa ngawalang subuh 3 kali hadis eta ngan rawi berbeda-beda berarti Rasul teh sering ngomongkeun hadis eta ka para sahabat. Halo teraskeun wong sholawat lain capek gini ieu encok ge wa kampul mustafa kalwardi nadi Allah Allah wa intarahaya baqaida masat ayadi Allah Allah wa kampul mustafa kalwardi nadi Allah Allah latihan tapi nyambung ya terus asak ini sebenarnya itu namanya hadronya non oh terbangan ayah hadro terbangan ayah cerawis terakhir gue teh rek dua nggak gitu hiji belajar dari kekurangan dalilna wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun da ieu teh takdir ti Allah jodoh mau apa heuli nu sok wae mas macapit nu kaduana
ayo ilmu emang kudu kapan aya bahkan ajengan teh mineng nerangkeun dalil ieu man aroda dunya fa alaihi bil ilm. Maneh yang dunya ku ilmu, wa man aroda akhirata fa alaihi bil ilmi deui. Wa man aroda mah hayang dona ilmu. Eta maksudna mah ngan teu disebutkeun ada orang dia mah paling teu geus apal dalil. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Lamun boga ilmu, panganten teh nu mana? Ngilap deui mana? Oh itu ya aku kasep punten. Jadi katetena mana tetena oh sami sarua juga popot mana urang ya kieu teh ya sareng lamun dina palebah dieu mah ilmu teh justru menjadi keuntungan dina rumah tangga mah. Lamun boga ilmu udah mau mungkin suntak-suntak ka pamajikan moal pan secara keilmuan suntak-suntak ka pamajikan teh awon bojo bakal sae kan jadi caroge teh mun malam Jumat pan geus seprete poe Kamis teh dari syariat teh atuh seungit muah ieu mah boro-boro atuh seprete sepanduk urut nyalon DPR di syariat teh geus Rex bobot teh mun dina ningali kudu ieu kudu ya sakali di mana-mana urang rek nyium salaki urang teh kudu nyikat gigi dicium teh pasang aya ilmuna muah ieu mah rek sare kalau makan sebelah da dicium teh cikur na huntuh komo teh yang mau acuk transparan nu jiga puring sanggol keun bae beuteun busak ge bumi ibu ge masak di pasar teh 45.000 hareupeun salaki teh apa euy di masjid ka dieu geura urang geus seksi oh da bunga cek ibu teh apa nene salaki teh bakal bungah neangan rezeki jang pisukeun teh nyareat teh naon ningali urang sae make ilmu nya hareup caroge amin ya Allah ya Rabbal amin. Lain serius ce amal teraskeun eta teraskeun kade kapan sekali nyium teh kudu apal ganjaran teh meh sumanget pan 70 sekali ngecrok kan komo 2 kali ngecrok 140 3 kali 210 dosa teh murah 210 komo mineng balik tidak Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak naon mah ngaji itu bapak pan jadwal musuh bapak lain beda ya ustad ngomong rada bener oke nyaki galak udah naon Pak ieu dina ieu sekali nyium teh 70 dosa murah cek salah ya ngomong geus yang nyium ka aing oh ieu atuh langsung oh lah salah ini terus ngahakan jengkol nyus tah lain di muka bapak sarua Pak lamun apal ilmuna da moal mungkin ka pamajikan teh rumah tangga jeung sia mah teu maju hayang maju memilu kagalungkungan atuh da so aya hitungan salah kitu nya sabaraha deui duit goreng saja tanya kalau mata umroh kamari da di Bandung abi di Hanania daftar jam ke bulan Februari teu apal judul kieu bocor teh pawang umroh tuh kan kurang artosna aya celang teh teu nyekel kan percaya pamajikan mobil gonta-ganti percaya pamajikan dan memang rezeki urang teh rezeki pamajikan kade lamun jelema curiga ka pamajikan teh capek teh laras teh da lamun ngabohong mereka pasti bakal kapan beda ngolemarna teh da sok aya nu kisah kita yo aing teh bela-belaan jeung mana teh 6 juta gaji teh aing mah dipikeun ka maneh 5 juta urang mah ku 1 juta bega sagala rupa da beak duit teh ku maneh aing teh balang teh gara-gara sia teh dina aing hirup teh gitu yo aing teh diomongkeun ku mitoha teh pajakeun aing teh sok meakeun duit aing teh padahal mah kieu teh gara-gara mah yo aing begang teh belaan maneh anak teh seukur teh lantar geus mah hadir kan pas belajar jeung sopi aing teh balang teh gara-gara sia teu hayang aing bari itu teh dibagi omongkeun pajakeun tetangga ka maneh aing teh geus bener gara-gara sia teu hayang pangti maneh aing teh diomongkeun pajakeun aing nu kareta sia nu sujukeun duit geus aing mah cerekon waas pamajikan anak lain seri bapak mikir sih kan bedegong lagi ilmu teu boga hati jika nu nyawa pun awak pamajikan urang teh rezeki teh bakal sakitu-sakituna nu 6 juta teh milik anak milik pamajikan tong goreng tong berasa beulah betul paingan husnudon kade bukan naon belajar menerima kekurangan 2 ilmu 3 terakhir eueuh deui kunci bage mah sing alus angka bojo ka salaki
salakinya gitu deui ka bojo. Komo kata tangan. Tak goreng ka batu tinggal bona. Batu ngomong sabeuli ti salah mobil ieu ari kecoa si tayo. Terus sabeuli expander ari ngewek jengker sih teh. Mau bagi ya, teh ayu mau. Halo guys. Teraskeun ieu teh. Ternyata husnudon paling anak indah doni abdi. Hei saudara, kuring mah kumaha sangkaan anjeun mun nyangka sae bakal sae, mun nyangka goreng bakal sing gede hate teh mang dikit teh geuneh teh urang mangga teh sataun teh bakal dibeungharkeun ku Allah. Teu beunghar harta ge beunghar hate eta teh nguatkeun lereskeun. Coba musalki datang he kieu. Wah, ripuh gawe teh. Teu beunangan. Kayak mau segala jualan besok jadi pikiran ke urang. Lah, aduh kasih curhatnya. Kurang ya cuma ikut jalan. Soalnya curhatin mah. Teraskeun ya teh teraskeun. Allah kari tombor nikah pamajikan kata tangan husnul mah kudu komo di imah sorangan da lamun hayang betah make ibu teh go salah manuju naon nuju gegero cek salaki nu teu berilmu wayah kieu gegero kene naon atuh teh gawe teh cik ngeunah teh budi kitu kan da pagawean awewe mah utapana aduh kasih waras kuna teh bapak teh sing mikir bapak mah sarupa kasawa hungkul ka kantor hungkul sarupa sok pamajikan ieu mah ngomehan ngepel gegero nyeuseuh encan budak teh beberes teh imah budak maca di kamar beberes di kamar ngaca teh imah datang bapana ngomong menitis juga kulkas ngomong sok jadi pamajikan dah hese leres teh kuna mah bapak teh romantis assalamualaikum waalaikumsalam mana cenah nuju gegero aduh mani geulis ini nyage ku akhir disebut geulis cek sini erak geus kolot erak bohong anger hatena mah deng teng 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 tumpakan bae sok pangkat nini ge dipuji mah komo ngerakeun mah nuju gegero yeuh gehu di festival kanggo mama da teu menta gehu ngan salaki hideung sok ngeunah kene nu hideung sorangan daripada menta Pak gimana awas tuh teman sebelahnya beda aja maya sebelah teh aduh romantis tepir atau kudu ngomong romantis mah leres teh komo mana aja naon gegero keuneda capek ieu sok hoyong naon mamaina bari dibantosan naon sakitu mama ni geulis da eureun keur gegero Kebigum pakolong-kolong salakina di tengah imam jadi dapur apa mama mau sahrukan betah mata itu sok puterkeun majikan teh dangka tuhi tu jannat meri tuhi mirajun bae beuteung rusak kau tuhi cahaya mama kuat pamajikan sarua muak bueupan tuhi apeuna banaya are kucna janome bati isnahi jano mama tusmera bedi ketahe gelo sakeluarga bakal jika India romantis amin ya Allah roman amin betah eta teh hese di amal sok husnudon kunci nu katiluna teh adalah husnudon bakal bahagia tong ngagambarkeun rumah tangga urang jeung rumah tangga da beda milikna lah tong ngomong batur sok nu kemar nya ge beunna akur pan nasibna mah beda sok nu kemar modalna barang teh komo urang nu beda banget jeung batur hei rezeki batur ge rezeki bat Allah karek mun lumpat kadinya yeuh nasib urang teh pan beda-beda tukang ka sawah wayahna kudu lodokan geus nasib ti Allah ajengan kudu gogorokan jeung kudu konsentrasi manyang ngobrol kudu teu parugu di dieu laras kitu ya kitu deui nasibna anu sok kadaguan di pom wayahna kudu nuguan tai batu datang teh anakna Pak lain jajan abi teh kela jan teh acan anu ngisi doakeun we mudah-mudahan dinten ayeuna seueur nu muncul nah bener da lagi kieu mah urang udah ngisirikeun nu seuri teraskeun ya teh menang seuri teh kan budaya batu cilaka sorang datang ka buah halo ibu halo tong goreng boboje eta mah
geus rumusna kitu yang bagi mah urang yang alus, nya urang ge kudu alus. Kabatu punten ye, kabatu tong ye, tong deukeutan. Si eta mah tukang mabok, aduh. Poe di deukeutan mah jadi eureun mabokna teh nya. Mun deukeutan si eta mah tara ditiung deukeutan. Mun urang ditiung ngadeuketan tara ditiung bok mana nanti era ditiung. Kupu-kupu yang indah dulunya adalah seekor ulat yang menjijikan, besti kuping itu. Halo? Jangan langsung terburu-buru untuk menilai sesuatu. Ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa, guys, kuping itu. Mending kene urut bajingan daripada urut ajengan. Jangan naon pangkat ajengan ge goreng ka batur mah betul tuh. Urut bajingan mah tobat, urut ajengan mah kumat. Sahe anu adan di masjid teh meni alus soran, teh apanya? Kan eta teh tukang mabok, tobat rek saminggu sok adan wae. Alhamdulillah. Urut bajingan sok urut ajengan. Ajengan kapagi salingkuh moal cager 20 tahun. Sahe anu digerebek di oyo teh. Eta Ustaz Muhyiddin. Moal cager-cager. Matakan intina jadi ajengan kudu cager, jadi masyarakat ya kudu teu meunang. Ajengan teh mun eueuh aing ulah. Masyarakat sarua aing mah teu hayang itu ajengan eta teh. Bagaimana ajengan eta mah pika sabeuleun ka aing hayu ka aing nyinyiran ditiung kumaha aing aya kapan ditiung mah wajib. Jadi ajengan kudu cager, masyarakat kudu naon? Sehingga dengan sosial ini terbentuk simbiosis mutualisme. Ulah balaga kabehanana ye. Da jubah mah atuh lain lambang surga nya teh. Geuning ustaz make jubah, da batur pidato make jubah menyak aing kali make duduk euy hungkul. Teu kabeh nu dijubah teh kiai teh di Mekah ge nu ngangon onta teh make jubah. Betul? Menang mall ieu mati Shopee. 130 kan. Jeung ongkir 137 inget kan. Kayak dipake 2 kali jeung ayeuna. Tiis eta ek meuli deui. Aya nu warna kuning can, nah keranjang kuning can dipesen. Halo. Ngat saprak ieu can parasmanan. Teraskeun ya teh teraskeun. Oh, menghirukeun hatena. Ame aya bawaan. Gusti, bener rumah tangga yang bahagia mah tong goreng ka batur. Teu meunang ka batur teh. Kasih eta mah jabrik tukang maokan hayam batur ulah. Teu kabeh nu jabrik bangor kan. Dan nabi ge punten da rambutna teh panjang nabi ge. Aya budak, nah budak nyumput ka ieu eta cenah aya culik kitu pake tukang ka masjid Mang Hari inget keneh. Teu kabeh nu jabrik penjat cek abi mah mending kene jabrik tukang sodako daripada botak tukang adu hayam. Ulah we ngadu hayam teh eureun. Ek Sumedang rada kakenal da hayam teh ka ditu. Halo guys. Gusti hayam teh curhat pan ka sapit teh. Cek hayam teh pi naon ya? Teu meunang aing mah pira ge mah cokan pares saleutik keur moe da ditajong aing dibalego di korowot bujur aing ek nogana teh eueuh. Da sapi nu ngadenge curhat aing da milu cerik komoya aing mah susu diracek ngapoe. Tapi kalino emangna aing teh jablay. Nah, waduh. Eta urang apa nih anu seuri mah seuri dan aya nu repet ti awal tadi. Kunaon hatena nya gitu. Teuing da ka aing ge Korea pun ngangkat tempo gitu. Bukan tabrakan jeung entong gitu. Halo, teraskeun ya teh, teraskeun. Sing lain lakeun we Bang Emok kumaha isu. Saya berjanji. Bila tidak bisa membayar, saya siap diasukeun ka solokan Bang. Halo Ibu, halo. Abi mau fanatik, aduh teh, mudah-mudahan sing lunas. Amin. Da ngomongkeun eta mah bisi sok suci. Teraskeun ya teh, teraskeun. Nu pasti hukumna teh haram ceuk. Kalau waya teu bisa. Mata krek soleh kumaha ada nu kitu mah geus jelas. Gua teh oh paingan budak teh teu nurut. Teh dibere nu kitu tahu urang mah ngadunga, taun ayeuna sing lunas. Amin. Terang meureun ibu judi online teh bunuh-bunuh dirina sabar hiji. Di Abi Madinah Tangkajati di jalan dekat SMP, kap buanana. Bahkan bumi nu pake bunuh dirina ge sakitu badak da nu meuli dijual 30 juta ge. Sareng meureun kitu. Ih, kade ngaruksak sok anu di Parung Ponteng Cibalong kumaha sok eta gara-gara judi online nginjem keur mah judi online nginjem meureun budak teh Abang Emok teu bebeja wirang kolotna teh nu bunuh dirina kolot subuh-subuh sorangan kok pada teh buka dosa kolotna
wirang ku tatangga diomongkeun wae. Wah, terpukul nepikeun ka ayeuna budak di penjaranya stres naudzubillah ini. Urang parong ponteng ci balong. Halo? Teraskeun eta teraskeun. Sok wang buka sing yakin pasti aya rahasia nu tersimpan ngan urang can kapangi teh deui ho anibu ilallah balik kalau tina musyrik gancang balik tina murtad omean tekan tina salah urang ganti ku amal anu sol amin ya Allah ya rabbal geus kitu mah aman tong goreng kabatur oncina mah aya nu ditato tong ka masjid maneh mah moal ditarima salat ceuk saha aya nu ditato tobat ditarima tobatna daul mah teu ngecualikeun manyal tuh arek dilicin sawak-awak atuh beak geng maot geus dihampura daripada ngaruksak teu kudu dihapus Allah mah maha penerima tobat da teu diistisna sugan ci Allah teh sok kabeh tobat kecuali nu ditato moal ditarima henteu sok kabeh tobat tong digogoreng buating lain tato eta teh hapur ka bentar gelap goreng ka batur teh eta mah betul? Da gudang garam teh eusina teh rokok lain uya. Eusina teh eusina teh uya sagana pak teh rokok. Ieu penampilan ustad eusina mah tara salat-salat ayeuna tukang maksiat enjing tukang sholawat. Amin. Ayeuna tukang judi enjing tukang ngaji. Amin. Ayeuna ngadu hayam boy sok ngadu babong. Oh mending. Mudah nu tilu ieu sing jadi bekal panganten. Amin. Naon cenah hiji kudu belajar narima kakurang nu kaduana kudu ulah eureun neangan el nu katiluna husnudon ka caroge husnudon ka bojo husnudon ka tatangga insyaallah bakal bahagi amin mudah-mudahan manfaatna paling terakhir ngadoa Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim amin alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffina wa yukafi masjid ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi lijal wajikal karim wa sultan khususon kanggo ieu sebul hajat kanggo panganten nya kitu kanggo masyarakat Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya Allah susun kamu murang kamu itu abdi turunan abdi nu aya atau nu pada dilahirkeun Allahumma gfir dan bahuma wa tahhir qalbahuma wa hassin farjahuma la ilaha anta subhanaka inni kuntu minal Allahumma gfir dan bahum wa tahhir qalbahum wa hassin farjahum la haula wala quwata illa billahil aliyil azim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'a min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin khususon teh ayu al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ibu Kang Haji kok abi bisi kasar bahasa hapunten nya. Abi mah asli kieu ngobrol teh kasar teh ge ngan beda tara itu mah teu. Ngan ngobrol emang kasar. Di ditu mah kasar tapi lagam ngalaeu teu nyebut sia teh kitu tapi cia gitu itu. Mane aya nu ka mana mane ka ditu aya di mah ka ditu maka ditu mah beda di itu mah suara klakson kayak titit. Ayo tabrakan mobil jeung mobil jeger. Henteu di itu mobil jeung mobil tabrakan jeger. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di gelombang yang sama. Aya Cemae jeung Ceici. Aya Cemae jeung Ceici. Pidato sakitu wae sabab parasmanan Gusti Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, turun jazakallahu ahsanal jazaa Pak Reza. Mudah-mudahan urang sadaya narupi tos dibikin singkat